Si Amang teh mana? Domba nu rek dijual. Itu tuh domba itu tuh belah itu domba mana aduh. Oh. Aralus pokoknya domba nama mah gagak mau jang Idul Adha mah kayak aduh pokoknya mah. Siap. Tah hayu tah belah dia tah ieu tah domana tah. Tinggal itu aralus tuh. Wah, bener ieu mah cocok domba super. Oh, super ieu mah super pisan ieu mah pokoknya mah. Domba naon ieu teh, Mang? Domba ieu itu domba Garut tuh tinggal leuweus ceulian domba Garut mending. Ah, cocok domba Garut mah. Sok kedek sabaraha ieu jadina ya. Dan bae 1 juta hiji lah. Oh, daek sok we urang keluarkeun lah. Ya, sok. Tah ieu domana urang keluarkeun lah tanya lah. Tah kedeng urang keluarkeun lah ieu. Naon teh di ka mana kan tah domba urang? Pan kamari teh tah pangjualkeun. Tah ieu si Amang ieu rek nu meulina. Wah, moal tuh mau dijual ini mah. Ieu teh ku abi teh bari dipeser Mang, tos jadi hargana 1 juta. 1 juta hiji. Pan cek Amang dibari dical 1 juta. Moal urang 1 juta mah. Sabaraha atuh? Ame ge anu nawar 12 teu dijual. Nya lamun 700 mah hegae gitu. Daripada 700 mah geus 1 juta dibikeun ka si Amang ieu. Moal Rek diborong kabeh cenah. 700 mah hegae we 1 juta moal. Aduh kumaha ieu teh? Go edan ditawar 1 juta, hayang 700 kekeung geus mah baleg ieu mah.